Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulupri Ramadan. Saya dari kelas 11 UR 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Sunda, yaitu membaca cerpen 1000 kata. Saya akan membacakan yang berjudul Akibat Nuar Tangkal Papaduan. Karya Kustian. Rini hiji poe anu endah jeung tentrem, di mana rea sora manuk ngariung pating tetembalan kalayan Bogja, sarta tantangkalan nu tinggal rupai katiup ku angin. Saliwet nyieun merenah pamandangan di luar bukit, tapi teu kaungsilana ketenangan geus kausik ku sora-sora mesin ragaji nu nganggusek gesek tangkalan nu matak nyieun bimbang kana hate. Kadeng ngaguruh sora tangkal raragagan hiji-hiji ti kajauhan. Di handap bukit nu teu jauh ti ati tempat, aya cicing saurang aki-aki. Si aki tuluy hudang tina sarena alatan eta sorean nu nyiksa kana geuwat engkeh si aki tina korsi awi muru ka eta sumber sora. "Heh, maraneh eureun nuaran eta tangkalan," ceuk si aki ngomong ka gerombolan tukang nuaran kayu. Tapi jalma-jalma teu marie kana omongan si aki-aki. Mali angger nuaran di. Si aki teh cicing wae malang geuwet nyangharepkeun nangtung dihandapkeun eta ragaji nu keur dicecekel tukang kayu. "Naon anu ku aku lalakeun teh aki bisa pupus mun kena ieu ragaji," ceuk tukang kayu. "Kuring moal cicing bae mun rarasna tetep ngaluaran tangkalan di ieu leuweung kapan nyaho meureun yen loba maluk hirup anu gumantung pisan ka ieu leuweung. Jeung akibat anu bakal kajadian mun kabel tangkal beak dituaran ku marahaneh," ceuk si aki bari popolotot. Jalma nu naluaran kayu tungtungna ngarasa kaganggu ku sabab kadatangan si aki. Atuh si aki ngan ukur saurang angger dipapaksa pikeun ngajauh ti eta tempat. Tangkal nu dituaran teh marepkeun wilayah leuweung nu aya di luhur bukit. Leuweung nu aya di luhur bukit leuweung kasebat mimitina endah tur asri. Tapi saprak aya parusahaan furnitur dihandapkeun nu bukit eta, loba jalma nu pahala-hala nuaran kayu keur dijual. Sanajan dititah ngajauh ti eta tempat, si aki teh cicing bae, geuwet indit boga pamaksada rek ngalaporkeun kajadian eta ka Kepala Desa dinya. Si aki cumarita ngadukeun eta perkara teh, tapi lain kalah nulungan malah si aki dibere beja titah balik ka imahna, jeung cicing di handap bukit saperti maranehna. Manik kacida si aki ngadenge eta jawaban teh teu disangka geuning jalma-jalma di dieu nya oge milu kalibat dina eta kagiatan teh. Dina kanyaah sumeding jang kuciwa akhirna si aki ngaleos indit lempang ka imahna. Di sapanjang lalangkahanna si aki emut ka mangsa tukang di mana harita manehna jeung babaturanna sok arulin di eta bukit. Rea kacida sasatoan nu bisa dipikapanggih di dinya kanyai manuk, uncal, kelence, jeung sajabana di leuweung eta teh. Tapi kiwari jaman geus robah, leuweung geus jadi gundul, sasatoan geus teu barogen patempatan. Perkara nu matak pikasedihan manehna nyaeta di mana tos teu aya deui barudak ngora nu teu malire atawa teu paduli kana alam, saperti ngariksa kana leuweung. Sanggeus salampahna sakitu lianna si aki ahirna nepi ka imahna. Si aki neangan cara sangkan kumaha carana ngarengkeun eta kagiatan nuaran tangkal teh.
Ayeuna kuring geus moal bisa ngareana eta jalma-jalma nu nuaran tangkal. Mun kitu kuring rek melakan bibit tangkal bae. Jadi mun manehna nuar hiji tangkal, kuring rek melak bibit 10 siki. Geretesna jero hate. Ti poe eta oge si Aki mulai melakan tangkalan di sakitaran imahna. Poe geus nganganti poe. Tatangkalan di luhur bukit oge geus mulai beak. Tangkalan nu dipelak si Aki oge leutik keneh. Mikeun ka dieu nu nuaran tangkal kiwari geus marakeun mesin nu leuwih canggih. Teu kungsi sabulan bener wae, tangkalan di luhur bukit geus laludes. Akirna nepi oge hiji poe nu nyieun pikasadeuieun. Di poe eta hujan turun teu eureum-eureum. Nepi 3 poe 3 peting lilana. Basa peutingna si Aki keur sare. Si Aki ngadenge sora ngagumuruh gede kacida ti kajauhan. Ku bakal ting tumfu da kacapean urut melak tangkalan keur sorena si Aki leus sare deui tibra. Isukna si Aki manik kacida reuasna ningali di sakitarna imah tanahna geus arambles. Kabeh lajeng si Aki nempo ka arah pademukan anu aya di handap bukit. Si Aki nempo pamandangan nu kacida pikasideuna. Desa-desa pademukan geus rata kaibun ka taneuh urug. Si Aki ngarasa sedih yen usahana nu dilakukeun teu bisa nyegah kana bencana taneuh urug. Sanajan kitu si Aki ngucapkeun syukur sabah manehna hiji-hijina jalma nu salamat ti kajadian eta. Lain alam nu salah, tapi jelema nu salah, kitu cenah garantesna. Sekian pembacaan cerpen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.